Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kami asa sadayana. Alhamdulillah orang tiasa patepang deui dina acara dongeng Sunda si Buntung Jawa Tutugan. Biasana sukanar anu didongengkeun langsung ku Mang Odai tanapi Abah Okib atus pados penyangkong tingkana waktos mangga urang teraskeun si Buntung Jawa Tutugan. Oge tong hilap subscribe-na, like sareng komen. Mangga atuh urang kawitan prung baraya. Cag urang tunda heula karena anu rek ku guru di ku guru ilmuna kapabarja ayeuna urang caturkeun deui Andi. Pikeun Andi ayeuna ayana di Cipancar teh kalahkah nungtun hareudang bayungyang sapopoena ngan elek keseheng teu ngeunah cicing teu rek kitu kumaha tuh teu sirikna hampir unggal poe cepdana teh ngeukehan ngajak ka imahna teu digugu kumaha siga nu goreng teh ari digugu kumaha da geus tangtu bakal bentrok jeung ieu jual mahal si Andi ning ka Mang Okibkeun itu atau ka Mang Oden malah Pak Haji Sobana oge nitah pernah harita oge da ngadatangan imah Kisahudi ngahaja nepungan Andi saperkara nama geus ono hayang papanggih lantaran Andi teh teu moal kaduana nganuhunkeun kana pitulung Andi ka Sepdana malah kajadian mangamir jeung Kisahudi anu dicegat ku Ki Badra Batut Katut Pajagra oge geus kadenge ku Pak Haji beuki kana be rasa tumarimana Pak Haji teh komo mun ngingetkeun kana kajadian mangsa ka tukang mana keukeuh Pak Haji ngajalanan sangkan Andi nganjang ka imana tapi nya eta sakali oge can pernah ngamu komo deui ayeuna sanggeus ngadenge yen nyeuis teh cenah geus jadi randing beuki we Andi teh loba karisi sieun ku omongan batur apanan di lembur teh sok sagala dijadikeun ku kituna dina hiji poe mah blacet bae manehna teh ini teh Cipancar kungsi eta oge bebeja pasti Pak Haji Sobana anu kebenaran papanggih di sawah atuh bebeja ka Sepdana oge waktu manehna keur ka imah Kisahudi deh jadi ngadatangan ka imahna bebeja nama rek kapanenjoan tapi ari precet ngadon ka lembur hujung nyaeta nepungan Ki Janta lantaran maksudna oge sajabati hayang ingkah ti lembur teh hayang neluskeun maluruh nyitar sia anu nepi ka ayeuna teu beja-beja acan puguh we pikeun Ki Janta mah didatangan ku Andi teh lain deui ngarasa bungana ngaranna cicing di lembur teh manehna mah ngarasa hariwang sok sieun torojo musuh-musuhna katambah kaayaan hatena anu tunggara lantaran nepi ka kiwari anakna tacan kaneh kapanggih raratanana waktu ku Andi diajak neangan deui nyitar sia teh manehna kacinta sigep nyanggupan ongko asa gede hate deui deukeut jeung Andi teh asa boga gunung pananggehan teu kungsi 2 poe bring bae arindit maksudna dek katambak bayah heula nepungan Aki Musani laleumpangna ngasuk jalan satapak supaya teu belot teuing mapai sisi pasir ayakan terus we katambak baya teu ngaliwatan heula lembur jangkura datang ka nu dijugjug kebenaran teh Aki Musani teh keur teu ka mamana si Medi oge keur diuk sorangan dina golodog atuh lain deui yakna barang ningali Andi teh ku kituna mah geus asa kalanceuk sorangan kakagay rentang-rentang oge si Medi geus ngadaregdeg mapageun gabrug bae ngarontok saterusna mah ngembing ka Andi breh pasemona bear marah mai bari galecok sagala dicaritakeun
Aki sehat Medi cek Andi balik ngusapan sirana bet ngahalas ningali lelewana si Medi teh saya kami ungaheun gerak puguh we unggal dinten oge sok naroskeun ka Andi saurna mah aya nu hilap tapi duka naon cek Medi nyaritana semangat naker ayeuna aya kalalasan cangan angkat ngalasuluh nepi ka kulodog si Medi mah geus mieulaan asup ka jero imah pembejaan Aki Musani bener we barang kelacat oge Aki Musani geus norojo Aki damang ngagentak Andi ngarangkul kana tur Aki Musani jager ujang syukur atuh ayeuna datang uwan ke diarep-arep ku Aki teh aya hal anu penting anu ku Aki can kaburu netep ditepikeunna ka hidep teh kening Ki Jandra yap atuh ka jero cek Aki Musani bari nyengkatkeun Andi dina cinanang tung damang Bapak Ki Jandra nyorongkong barakah ujang Ki Jandra kumaha sawangsulna alhamdulillah dina danget ieu mah tembana Ki Jandra pusararea ka jero si Medi geus hideng deui nyamparkeun samak terus ka dapur rek nyieun lalawuh pusararea ka jero si Medi geus hideng nyamparkeun samak terus ka dapur ngsurkeun rek naeur cai sanajan kasebutna budak lalaki tapi alikana gawena mah si Medi teh kasida rampekanana geus teu kudu di itu eta so ukur we jalu ayeuna datang ugu ka diarep-arep ku darep pisan ku Aki teh geus sono hayang papanggih daramang sepuh jalu Aki Musani nyaritana semu-semu nu ngageri ku kituna mah bakat ku kasida bungahna puguh ka Andi teh geus asa ka incuna pribadi lamun geus ngalaman boga incu mah mabina ti kitu rasana alhamdulillah daramang sadayana oge Aki mung nya tarumaos we abdi teh pamelar ka Aki sanes teu ieu emut teu nanaon ya teu nanaon da geus kasawang ku Aki oge kangarana jalma hirup mah moal jauh di pangabutuh geuning ari geus kuduna ditepungkeun mah temurung we heuh kieu Andi pikeun Aki mah teu kacidang rasa bungahna memang ayeuna hidup keur diarep-arep ari ayeuna kurunyung sumuhun perkawis naon kitu Aki Andi ngarasa kaget lantaran dina nyaritana Aki Musani teh kawas aya hal anu kasida pentingna Aki teh rek mentap pangnangankeun Ki Suwangsa Ki Majid lain di Cicapal cicingna teh sumuhun leres Aki mun bisa mah sinaka dieu bejakeun kitu cek Aki mun bisa mah ayeuna hidup ka ditu oh mangga Aki kelasan Aki udah oge Aki teu kudu Ki Majid ge cukup mohon bade dinten ieu we atuh abdi ngabujeng ka Cicapar nya tapi keanan leueuh heula jang euy ke mun geus barang dahar jeung kahidup oge Aki teh aya penting tapi kayak deui eta mah lamun hidup geus mulang ti Cicapar ngarahin bisa meureun hidup cicing di dieu rada lila tiasa Aki kantenan we puguh pingah abdi teh Andi tembong paromana marah mae lantaran kumanehna geus kajudieun Aki Musani teh tangtu baris ngawiridkeun deui amuna anu matak cicing rada nitah cicing rada lila oge teu lila kulunyung si Medi bari angka ribung si waring tadi teh terus ngaliwat atuh geus kitu mah teu talangke dibrak we dalahar
sadajan deungeunna ukur sabledog jeung lalab ditambah ku pada beureum jeung oge teu burung we ngalimed teu lila oge nepi ka tinggal kerakna komo si Medi mah kawas ngalamun ku aki musani teh dititah mah eureun mas terus we 6 bulan kerak da eta we geus dahar teh manehna mah langsung nyarane kana bilih tayoh nama kemerdekaan. Beres dahar terus ngobrol kira-kira geus manjing indit pok bae Andi bebeja bari implik-implikan bisi kaburitan manehna rek monok di Cicapar. Andi katut Ki Jandra arindit sanggeus nepi ka kadungoran nyegat wafon kebenaran teh tekung sililang nungguan kurunyung we anu rek hadayeuh saak bae naraek geus nepi ka dayeuh megat deui wahon anu kanang kapait sanggeus kanang kapait terus nanyakeun ka mana jalan anu belasna ka Cicapar. Reok Andi ka katut Ki Jandra marengkol ka katuhu ngamah jalan rondaan anu sepi keur jongjon lelempang rek Andi mireungeuh di hareup aya jaman duaan keur ngiuhan handapeun tangkal kai puguh we boh Andi boh Ki Jandra lain dikira ngaranjugna lantaran tetela sidik pisan seutik oge teu kapalingan yen eta teh daya lian ti karna ngan nu saurang deui teu wawuheun tapi pandena mah estu ning pika sebereunak jangkung badag simar dada bosongot bade ampot umurna iset leuwih ngorat ti Ki Jandra. Memang teu salah eta teh karena jeung Dalimin anakna Pabarja kabeneranna teh deui karena ngareret kanu lalempang ti lande ku sabrehan oge geus apal yen eta teh mitohana jeung Andi kurejat karena nangtung teu wulu lain deui gempurna lain sieun-sieun teuing sanajan manehna moal kuat oge ngalawan Andi lantaran aya Dalimin anu bisa diandalkeun pikeun ngalawan Andi ngan bae manehna teh ngarasa era kuduanana ku kituna teu antap parah deui corelat bae luncat kanu bala maksudna deuk nyumput ukur pesan we ka Dalimin sangkan ngadaguan ulah ninggalkeun karena ulah lumpat karena Andi ngagorowok waktu mireungeuh karena ngajorelat ka kebon nu aya di sisieun jalan dadak deug Andi ngudag puguh we tumerapna ka Dalimin mah jol-jol curiga goreng geus tag bae pangna karena lumpat teh lantaran sieunun ku jelema anu ngudag ngadeuketan ka manehna ku kituna teu antap parah deui barang Andi nyampeuk sebut bae narajang bari ngagorowok montong ngaganggu ka batur aing sia bebal jeung aing lamun hayang diadu mah iya cek Dalimin kelanan baraya dong wa kang Umar nafsu ya cek Andi bari jingkak ngingkahan pereup Dalimin anu geus nyewuk ngala beungeutna bari saeutik oge taya maksud rek males narajang ontong lo babacot sia juri nya ngarupan heula diri aing. Cek Dalimin bari sabut deui narajang bari ngasupkeun jurus Cigalontang anu memang pika paureun lamun keuna teh bet meruh kuning cek Andi bari ngabangun gerakan tapak jalak des jurus Cigalontang teh dihanca ku leungeun buntungna hiu ceprok pereup katuhuna teu minge deui ngahanca dada Dalimin tapi tetela kuat rengrot manehna kalakas sangsorkeun suhu katuhuna sajalan jeung leungeun katuhuna anu ngolewang lantaran dihanca ku leungeun buntung leungeun nu ngolewang teh sanggeusna nilep ngahiuk deuk ngahanca careham Andi ngaranjug oge kegentak narik suhu katuhuna ka tukang bari marengan leungeun katuhu dipake ngepang siku Dalimin anu masih nyolocos bareng jeung eta leungeun buntungan tius ceprot aduh Dalimin ngegeu
bari ngakeblag ke tukang sarta dadana karasa asa bejat. Tapi tetela manehna miboga daya kekuatan anu luar biasa. Ngakentak kudang deui sabrut ngadiuskeun deui jurus Cigalontang anu memang andalanana Andi ngakentak muliwet maksudna dek ngagunakeun gerakan pangamui tapi dalimin matana awas naker. Ngakentak manehna luncat ka tukang bari nunjaukeun sikuna. Pugu we pikeun Andi mah anu memang teu nyangka yen lawan teh bakal kitu petana teu bisa disingkahan deui si kudalimin teh ngakejrot kana carehamna. Andi ngakerung gadona karasa asa dikeri ku besi. Sebut kitu sakilat nakar dalimin malikeun awakna 80 derajat bari ngagerakeun leungeunna. Hiu gedung keuna kana sirahan lain dikeuna Andi ngarasa landang. Hiu deui jurus Cigalontang rek kanca cukang irung tapi sanajan bari ngarasa landang oge Andi masih sadar. Ngaketak ngaragrageun maneh ngagunakeun jurus heulang gelap. Hiu pincurang dalimin dihancap ulalen sama. Aduh ngakero bari badana ngoleang langsung bae ngakedebut anu saterusna kawas nu teu usik deui. Nu mata kulah umarah-marah baraya kumaha lamun geus kieu ngadadak Andi ngakero bari nuhuan beungeut ku dampa leungeunna. Mana horeng waktu tadi ngakedebut sarta langsung ngosak sebenarnya mangan sakadar api-api wungkul sanggan teh terus ditarajang pada asanya nama teu naon-naon pangaruh daya tahana anu luar biasa. Salila ngabebengkang teh leungeunna mah ngayap ngarawutan anu beyetuk sakali mah Andi teh cileureun ngadon ongkoh we nyampeurkeun teu boga curiga sama sekali. Lumatak ulah cileureun baraya cek dalimin. Ulah cileureun baraya cek dalimin bari ngakulinya hudang sarta sabrot bae manehna ngasupkeun jurus Cigalontang. Bari hatena mah geus ujug yen sakali ieu mah piraku cukang irungna lawan teh. Teremu puguh ulah boro bisa naki sanantara Andi keur ukey-ukean gigi kana panon kaasup taneuh kebul curang sia setan. Ijaan anu tadi gawena nyaksian ngagorok bari sakilat ngakentak luncat ngadang dalimin puguh ku manehna oge geus kairong lamun Andi mawaka bisa ngalawan. Hiu tu jurus Cigalontang awor jeung tenggelan si aro hiu kecrot dalimin ngagero bari sirahna ngadeungheuk. Hiu leungeun kenca Ki Janta teh rek ngahanca careham tapi dalimin sanajan bener kaayaan udah-udana teu sa bobog tadi manehna geus hasil nyalametkeun carehamna ku jalan ngabaliurkeun beungeutna bari ngageserkeun suku katuhuna sajalan jeung suku kencana ditarik. Kilap badana nyerong ngenca bari ngareundeukkeun sapinuna sarta teu antapara deui gampleng membe sukuna Ki Janta teh di pajegu tenggelan kepang. Aduh Ki Janta ngakuak bari badana ngakaleong rek labuh dius pereup dalimin ngedius ngebarengan suku kencana anu maju kahareup rek ngebebek iga burung ngeplos pereup dalimin uku noblos angin lantaran Ki Janta rikas loncat ke tukang balu karena tenggelan dalimin tadi teh ngejadikeun suku Ki Janta karasana asa potong. Ki Janta muringis nahan nyeri nah make ngejat turi dalimin seuri mireng Ki Janta anu ngejat ti babaranting pet dalimin ka Andi anu keur gigisi kene sabrut meleungeunna diheumbatkeun keukeuh rek kanca cukang irung mangpeung lawan laket tacan kene bisa hujah. Awas ya Andi. Ki Janta ngagorowok ngebejaan hayangna mah nataku nulungan Andi anu harita tacan bisa nanaon ngan orok kaya sukuna masih karasanya nyauta. Sanajan teu dibejaan oge memang ku Andi karasa aya angin ngahiup nebak kana beungeutna geus bisa dipastikeun yen nu jadi lawan teh keur nyebrutkeun pereupna ku kituna ngakentak Andi ngagerakeun leungeun buntungna sakitu oge dipaparah lantaran panonna macan bisa ningali. Hiu gedung leungeun buntung teh awor jeung pereup dalimin. Leungeunna naon ieu teh cuk dalimin ngagero
bari luncat ke tukang beri kekerepengan orok kaya Ki Jandra teu cicingeun sanajan bari engke-engkean sakilat ngadang di jajalaneun pret Ki Jandra depak bari ngaheatkeun leungeunna cebrot cacakloan Dalimin babad kuak deui Dalimin ngakuak satekotan badanna ngoreap ka tukang saterusna ngedeput drag-drag nang karak pengkang hahaha nanaonan eta euy Ki Jandra nyingseurikeun bari rikat ngejat tentang bisi Dalimin terus naraja lain kusabab ngerasa sabar ngan ieu sukuna ngerasa keneh nyeri hahaha binatang sia ajan wanita ngabongohan curang sia setan cek Dalimin bari ngeger ngorentel hudang apanan sia oge lain curang gitu ngadon ngaburan ku taneuh kana beungeut Ki Jandra ngawalkeun bari ketakna saya gak bisi Dalimin narajang deui ngan ani geus bisa benta deui sanajan bari panoana rucang liceng keneh manehna getak ngacorelat ka hareupeun Dalimin ngajega dina tandang saya gak bau layanan di kula baraya candeng se lain tadi teh cek Andi ngeberehkeun panangtangna sanajan panona mah masih curang lucang liceng hayo hakanta usia puntung cek Dalimin bari haketna karet nyemprotkeun beurepna ka dieu cek Andi bari ngaketak ngerong hiu ngahumbatkeun leungeun katuna sedang leungeun buntungna ngadius rek ngahanca careha pos boh takisan bawa lengan buntung pada padang haja angin lantaran Dalimin ikat ngejat ke gigireun Aniku kituna lah rasa abang baungan lamun kudu balitungan deui jeung lengan buntung anu geus karasa kumaha hebatna cacakan lamun manehna teu bener-bener tahan uji tadi oge geus mustahil teu ngajoprak montong deudeuyeun sia butung cek Dalimin bari ngaumbatkeun peurupna rek ngegedor puculi orokaya dirikat nyerong ngenca ngebarengan leungeun buntungna sedang suku katuna ngangsor ka hareup des meupeut Dalimin beunang ditakis hiu pereup katua Andi ngadiusek nyengsolkeun careha ait plos buntung cek Dalimin bari ngakilek sirahna corela kakencaeun Andi bari ngaheumbatkeun peureup rek nyasari ka buru Andi teu cileureun kalawan teu ngarobah kuda-kuda manehna cakilat atau geundeungan buntungna ka handap ngagunakeun jurus malang putung tuh meneran pisan kana pikeung toba Dalimin ngakuak bari mundur ngejat tetela kuatna teh manehna ukur kekereperengan lamun seuk ninggang kanu sajen mah pasti geus langsung dicira naon eta teh barea beciga peragi nyacak daging gering Andi ngayakeun lantaran ngereungeuh lawana ngalugas bedog anu pandena teu beda jeung bedog peragi nyacak daging keun nyacak sia putung pokna ngacoreat nyebetkeun bedogna anu ngahiu teu beda jeung pangwalah perahu Andi ngagentak nyebut si kuseuna prang kuliwa bedog Dalimin teh ditadak ku gerakan capiturang tapi Andi lain deui ngaranjugna ulah-ulah bisa dikiwakeun bedog Dalimin teh ngadon terus nyuruntul tina kacepatan anu luar biasa sarta ngandung tenaga dorongan anu kacida hebatna nepi ka manehna kapaksa mundur hakan ieu bedog aing sabutung Dalimin ngegrok bari terus nyuruntul lantaran alingah hayang ngalepaskeun bedog tina capitan siku-siku mah kacida hesena hatena mah geus ujug sakali ieu mah si buntung teh moal bisa hojah deui ulah-ulah bisa bangkar dihancak ku bedogna tapi pikeun Andi mah teu matak jadi saber gentak manehna narik siku-sikuna bari ngacoreat kakencaeun lawan anu maksudna mah rek terus ngagunakeun gerakan pangamui orokaya waktosna seem waktosna pemiarsa sadayana cag dugi ka dieu dongeng sunasi buntung jeung tutugan enjing urang tepang deui hatur nuhun ka pamiarsa anu tos satia ngabandungan dongeng Sunda ieu oge tong hilap subrek pamiarsa ngabantos kasumangetan dina neraskeun jejer carita ieu hatur nuhun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.